Waduh teh moal saya teh hiring uing teh. Tadi mata kalau masuk mati urang ngaji atawa urang harta tong sirikeun bae. Ngaji tong cabadan, kumaha ka bisa masing-masing. Da ieu jampang mah cabadan berapa kiai eta cabadan teu aya. Eta ngaji teu make hadis. Naon saya ngaji teu make hadis eta. Eta kan bae ngaji kumaha ka bisana. Maneh make hadisna, itu teh ada kitu. Da kudu ngajoro-joro sama mama tuh. Emang dan hubung aja mau bangun kabeh. Udah nu pakirna nya. Ajengan mau ajengan kabeh, kudu anu bodoh. Dan dengan mau manfaat emuna mun eueuh bodoh kitu lain. Mata kudu nyaah teh kana bodoh teh kajian. Sandi kita nu balet nu beda aya kan bae. Anu pintar uruk nu bodoh komo. Datang ieu mah urang mah bubur di Allah tujuanna ge. Muruk santai teh ustad ajengan muruk pura teh niatan buburuh di Gusti itu kurangnya makhluk Allah. Da budak santai teh makhluk Allah. Awas dipasarkan ka urang uruk kurang dengan ukur kemampuan niatan lillahi ta'ala mungkin Allah bakal muruhan ka urang. Mana gaji berkah gaji nama tuh. Mata sim kuring balapan ngabaring mani ye uing ye. Ngabaring mani tablegan jeung muruk santai. Uing ye. Da uing mah tablegan asok keur mulut mah sakali mulut mah. Aya nu menang gitu we. Kau nu menang matara. Kata buka kairang tuh. Teu orang ngatang. Ini orang bilang deh saya masakan. Ngabaring-baring ladang tablegan jeung urang santai. Santai mah diuruk pusing kuring aya nu ikro, aya anu ngeja, aya nu ngalajur, aya nu sorogan, aya nu balagan, korbae kemampuan budak kam. Sim kuring teh maksa ngarateseun ngaji lain naon. Dari budak karek jurumnya kudu bae jual mah ribu atuh. Karek ngaji jurumnya dicinta ngaji jual mah ribu. Kayak mampuna mata ajengan mah ulah ngitung kabisa sorangan tapi kada diijir teh kabisa santri. Maka mampuhanana tah kitu. Ieu mah karek sorogane tajam di slogan keneh tah geus kadu marina tah. Geus bisa tuh nya jadi MC mah bisa tah. Slogan macam tamat biasa. Itu kedua tuh. Berarti wulu kusim kuring masih ngasongkeun mah. Kan kedua aja. Sok terus mampu. Eta berkahna berapa? Ladang tablegan mah gede duitna teh cekapun. Tapi dah gede tadi pulangan teh. Berarti kita minta tambahkeun buat mampunya aja. Besoknya Allah Ta'ala ilmunya. Eta muruk sange buruhana. Malah barang kirim lagi teh pira sange paling jauh adut. Bujang geus bear teh. Goreng harus paling gesuk sakere sek teh. Kitu ngirimna teh. Ari we leungit lauk tiluna bibir. Waktu sandi. Da dicara anak sandi kumaha cek. Kan bukan saya betul anehnya. Leungit tahun ke tahun geus kudu tangkal kalapa mah. Geus usan di daerah. Cukup gawe beak kalapa. Teu di apa. Jadikan beberapa bulan besok. Tapi kita berkahna Bapak. Berkahna alhamdulillah. Kita berkahna ya. Ladang sim kuring sabar, muruk santi, ayeuna teh boga sim kuring. Kacilangkap sim kuring bara mawa sawah ukulahan sakintal. Warisan di kolot teh. Tah maneh kabagan sawah sakintal, cek kolot teh. Da boga anak dulu teh 7, sakintal sewang kabagan teh. Uing kabagan sakintal, dijual, beurikeun di Cilangkap pagi ngagade. Tapi alhamdulillah ayeuna boga sawah. Boga lahan kayak sakon wae mah. Tuh, eta baro malah imah teh bahala mah butut air mah alus mau isa. Gua mah baro. Tuh boga mobil butut tuh boga eta mah tuh. Ketinggalan teh itu. Nya. Eta baro barokah tuh. Jadi nya tuh. Eta baro barokah. Tuh dicoba di mana wae. Yang penting yang ikhlas dan engke tong panang kana gaji kajian. Da gaji mau kamahian eueuh. Sanajan guru gaji 5 juta, teh mahi teu teh. Beres hutan mungkin mah. Sok teh kan guru buah hutan teh bege. Simpul boga pondai di PNS, malah pun jadi pengawas ngan hutan ini pada saya.
Dari iman dapat ibu kahutan. Kahutan. Lain detik mah. Dan lima jangan mata tuh. Kadang aja siapa ya. Kita bertanya. Mata warma lain duitnya berkah maya di Gusti. Nah, mata sing dekat sareng Gusti Allah. Da bang ke Amerika, bang ke Jepang, bang deui urang ke Korea. Nyangan dunia. Da ka mahian we jauh jeung Allah mah. Malah di Sri Lanka para bapak ayah di Saudi 20 tahun. 20 tahun terbalik-balik. Nyieun gedung menteng. Beres gedungna, balik di Saudi na, mahena maut. Terus negosian terus. Tapi itu kan buktian. Da dunia mah sakara papais di dunia. Da waktu muat mah dunia demi al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak sakara papais hidup di dunia. Mata kurang malah mungkin bagi pada tumpung kapengko karena urusan dunia. Betul ibadah mang haji mual mata kenamahan rezeki. Kedul ibadah mual mata kurangan rezeki. Mual dari si pasti kalau hikmahnya rezeki matos dipasti ku Gusti. Kedul ibadah betul rezeki mau dikurangan kalau. Nah, tapi berarti ima urang kidul bejana bingung ku rezeki. Nabi kata kasih war sholat, dikasih war Jumaah, komo mingguan dikasih war baskan guna-guna gunya tuh. Kemot gunya teka baba, akhirnya can boga ribu. Mata cekot bara dunia siar, ilmu tungtut dunia siar. Pek ilmu tungtut tapi dunia siar. Kewajiban orang berjuang, pansu di mana dia, wakulu miliki, pek lempang mana lur bumi, tapi kekeh ngadari mati Gusti. Itu alhamdulillah alhamdulillah. Kata juga, kata sih, baik tanya dia. Ya kolot kan kolot begitu. Mana kolot teh? Ada kadang punya. Syarat ngaji ayat 5. Orang 5, hasil aja. Syarat ngaji ayat 5. Hiji keur ngaji kudu repeh. Anu ngomong mah nu ngaji unggul. Kaduana di mana keur ngaji teh jabat teh dengekeun pengajian. Katilu hasilna talar. Kau patah amalkan kalimat bejakan kabatur kanu kedatang. Itu ngaji mah. Kan ini ibu datang dia isukan bisi katanyaan. Kuno teu ngaji. Saperti ngaji teh janji di Cisoro teh di partai saha cenah ajengan kieu tak keuyeuk bari geus kolot ajengan teh. Ngajina ge kolot teh cenah. Naon ngajina? Tuh ngajina mah. Tarulah kitu. Terangkeun hasilna kieu nah kudu kitu nya. Amalkeun jabat dijemalkeun ka batur mudah-mudahannya. Urang sadaya, pengosan dia urang sing kulawati Allah. Muga-muga sing sadaya ahli surga sadayana, sing kenging sapati Kanjeng Rasul, sing jago umat ku anjeunna di dunia jeung harta ini kuku kabagyan sareng rahmat Allah. Kalau yang diberkah maksud nu diidam-idam nyati sembari muga sing dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mangga urang tunggunan kudu adua sim kuring. Biasa sim kuring sok ngadua ka paul ka guru sim kuring. Upama rek teh sok ditunggang kudu berjamaah saya adu anak ngan selang-selang di mana wingan teh beremang pada bapak gitu ya mah urang genti-gentinya urang maca bet burdah kalangan Syekh Abi Said Al-Busyairi ngarang burdah 160 bet urang baca di antaranya ayat 5 bet anu ngawangku karena maulid Kangjeng Nabi mangga urang baca kurang burdahna selang-selang selawat rajin dua. Ini ya. Tidur. Sabar. Wis penting kok nih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Abana mau liduhu anti bi unsuri yatibamu batada minhu wa muhatatami maulaya wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi lihimi ya rabbi bi mustafa balik maqasidana wa kafir lana ma ya wasi yaumun taparrasa bihil kursu annahum
qad undiru bihulul buhsi wan naqami maulaya salim daiman abadan ala habibika khairil khalqi lihimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidan wa ghafir lana ya wasi'an wa bata'i wa nukisra wa huwa munsadiun kasamli ashabi kisra wairomun ta'imi maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi lihimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidan wa ghafir lana ya wan naru khamidatul anfasi min asafi alaihi wa nahru sahil aini min syadami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi lihimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidan wa ghafir lana ya wasa'asawata an wadat buhairatuha warada wariduha bil ghairi nadomi maulaya sholli salim daiman abadan ala habibika khairil khalqi lihimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidan wa ghafir lana ya wasi Allahumma ij'alna ya maulana li alaika dakirin amin wa li na'maika syakirin wa la quluika wa balaika wa qulaika minas sabirin minal halali marzukin wa nil harami ma'sumin wa bil jinani muna'amin wa nin nironi mubadin wa ila wajhika wa wajhi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal nadirin mutamattiin rujana Allahumma ilaika muradan jamila rujana Allahumma ilaika muradan jamila rujana Allahumma ilaika muradan jamila wala tajrahuma ilaina syaitani alaina fi sa'il halati bil hayati wa ba'da mamati Bapak dakwah kubau kepada wala sabila wasbirna lahuma ala qiraatina hadihi wa bila sawaban jazila wa yawmin tajima wa taqabbalha minna bifatika wa karubika qabulan hasanan jamilan jalila ij'alillahumma sawaba mahalanahu wa ma kabarnahu wa ma qulnahu ziyadatan fi syarafin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa tabi'i ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabb subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Begitunya, hafudan. Ya lain nutup ngawas, ya menutup penguasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.